tasawuf ka utawi aring merhatikeun anjeun ayyuhal muridu wahai murid jelema nu diajar disiplin ibadah rakeunahkeun kareungeun anjeun jelema nu pertama kawalian kalau kawalian Allah mah jadi wali kita kage bener ibadah nah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Padahal jadi wali nek kumaha ini hayang jadi wali bareng egois. Oh, betul ibadah yang jadi wali egois, Pak. Murid teh zaman diajar disiplin. Namina murid secara umum enak kusabab ibadah diajar disiplin ibadah lamun bahasa ta'lim muta'allimah mutawalian faqihan wahidan mutawalian syadda ala syaitan belajar praktekeun kanyahna tuh belajar mengaplikasikan ilmu Islam murid namina Pancena ayat guru sidang nya atuh naon ge bukan guru banget. Diajar disiplin ibadah ke bukan guru. Teu guru mah salah. Naik apik teh kakak jadi was-was. Gitu ya. Ilama kana perkara batona batin ieu mah samar pika di anjeun mina uyubi tina pirang-pirang aib. An-nafsaniyati bangsa jiwa karya seperti dia wasuil khuluqi jeung gorengna khuluq akhlak mah di hate lain ibadah berehan di hate lain ibadah di badan mah barang beres sedekah ngaranna hibah itu di badan berehan mah di dieu di jero maka di dieu nafsani hanya bahasa jiwa akhlak mah di hati ketika akhlak mah harus dapet badanna harus maka aya induk akhlak penyebab akhlak teh dulu akal godok jeung syahwat ieu lamun godogna ngedrop bijilna jabanun borangan godogna aprit ngedrop lamun godogna ifrot overdosis tahawur gede amat panas barang akhlak itu akhlak gede amat jeung akhlak borangan ifrat aprit lamun godogna istiwa stabil syaja'ah berani itu akhlak Pak tina godog akhlak borangan akhlak sableng beda sableng jeung berani sableng mah kan pamajikan ge tampil tapi berarti tahu kasahan nampil teh gitunya lain ulah teungeul tapi mana teungeulana lain ulah mama tapi mana amat keunana lain ulah pasea tapi mana pasea keunana pandina mana ki betuan teh tara papaseaan angin berarti masuk pasea tuan siapa lupa dijilani tara papaseaan angin dina perkara hak berarti tuan saya osok pasea ngan belah mana paseana gitu boro-boro pasea perang di hayeueun da tuan saya pernah jadi wali teh ikut syariat Rasul lagi perang ngan belah mana peranginana gitu meuh lain ulah gelut sehingga ini bukan gelut hajak ngawali dapat wajib ditekad dengan ahli sunnah bahwa para rasul lebih afdal ketimbang wali
sekalipun kutub jeung gaos kitu nya. Tunggu cenah ahli. Mun ayeuna aya ieu mun ulama nya. Ngan belah mana teunana. Mun kalau jeung Belanda, bener. Geut jeung Belanda gitu. Jeung Jepang. Ieu mah jeung tatangga sawah geut. Panggalatan diajar silat. Itu nyeni. Diajar kuat kuat bacok pegang hawak dina cair sawah. Datang mah nu mabok di arah itu. Jawa silat ge leungit aya tukang mabok mah. Heuh. Ke bijilna teh lamun kitu tah cai di lamas batu ka bijil jurusna teh. Temerenah sama, jadi lain wanita mah sableng. Mana disebut wanita, mana disebut sableng. Sableng itu perhitungan ukuran. Hadirah tepatnya sih orang belum jinjil mayatnya, tepatnya sih orang sesoromat. Masa sesoromat baik dulu, atau sableng kamu. Kau juga ada kendaraan, belang mananya, belang mana ulapan gitu. Lain ulah niat, lain ulah balapan. Kena belah mana balap teh? Kalau gitu mah tuh udah nganter ke gendong, kajangan jalan gare kok balap apa ayo. Aja ke gendong tadi. Eta akhlak godog dah. Tuluy akhlak sahwat. Sahwat teh lain bahasa Melayu, bahasa jangkar. Bahasa Melayu bahasa jangkar mah sahwat teh libido, seksual. Tapi sahwat bahasa Arab mah keinginan. Model hayang minum kopi di sahwat. Keinginan, selera indrawi, selera fisik. Kagenah mata, kagenah cepil, kagenah irung, kagenah letah, kagenah pangrabat, itu sahwat. Pan orang hayang baju kitu, itu sahwat. Tahu itu sahwatnya salapan, lain seksual, awas. Lain seksual, kadang-kadang di bidang seksual, aya umumna. Lu yang mengawal mana lelaki kadang, lamun sahabat dia seksual mah, konsep di kahayang mah, awal mah sarapan di lelaki, soalnya daya balanya lebih kuat, pak itu, pak yo hayo, sok wae kan 4 kali uluk salah, mana heueuh paket. Salah ini mah di mana ya paket? Apalagi ini awewe JNDW itu lajana ge. Kalau kita mah teu apalkeun cara lajana kumaha. Kusabab lalaki mah kahayang jeung karesepna saeutik, makana lamun awe beya tuking hauge. Tidak pulang kahayang lalaki mah. Kon urut sapu. Kon awe mah hayang meuli sapu meureun nya. Sok kadang-kadang sapu beak di nyahueun salaki mah. Nyaho aya we sapu teh gerak. Sapu-sapunya nyawa anak pada teko awewe kulo loba sahwatna belahnya manfaat gitu ya, manfaat. Nah kayak overdosis lah kudu bisa ngerem gitu. Dalam di mau pemajikan lebaran mau ayah kue tuh. Orang
teh jadi ngahartikeun sahabat salafat teh ku seksual kan dia salah teu nyambung. Nah, syahwat ketika tafrid ngedok jumun kahayang. Jumun. Gawe kahayang. Dagang kehayangan, ngebon kehayangan, kahayang. Aya deui iprot. Kapi tawe ku coba batur ge. Rumput tetangga lebih hijau deh. Overdosis, hawa, serakah, rakus. Manehna mah gonta-ganti motor jeung mobil geus sabaraha kali, adina macan jadi imah acan. Rakus. Nah, aya stabil nyipah karakter diri. Eta indungna raja akhlak. Borangan, sableng, berani. Rakus, kueun, terpelihara. Bijil anakan kabeh anakan, aranakan. Lamun tina berani bijilna naon? Nomor hijina sabar. Pemberani memiliki sifat sabar, pemaaf, memikul beban. Berehan bijil, tina sabar jeung pemaaf bijil berehan. Bijil berehan. Karena kesieun diakeun ku batur. Kesieun urang suka dia tetap berani. Pemberani. Sok tingali jeger-jeger anu di jalan anu berehan dah. Leuwih jago lain. Kadang-kadang kita jagokin anak buahnya, jago rumah hebatnya bisa jadi memang jago hukum ada jago rumah. Taringal tuh, jadi jago rumah anak buah mah berehan, boga penghasilan bagikeun deui gitu. Lamun maneh panggil jago kopet, di menjebling ajakan dulu siang, curi aja. Bohong jagoanana, lain jagoan teh sableng. Si gogoro gede, tapo badang tapi jajan sorangan hok kejempling ajakan dulu tak kau kayaknya huan nampilin pamajikan nama kamarain wah tuh mau asli mah preman mau nampilin pamajikan nama mau lapis satu kumis lagi kalau mah ada preman cina di pasar kayak budak leutik bohong. Nu asli jago mal itu atau kalau ampun dia hayo ini kayak bagus ampun oke tewak berenang ke paduaan ciri-ciri gitu ciri-ciri jadi ayat jiwa pemaaf perhitungan terukur itu saja. Lamun tina borangan bijil nate kana hasud kok besiun teh apa sieun suka eueuh dulu licik pan borangan teh maka licik hawa kopret eta tina borangan da pikiranna ake bisi eueuh gitu anu sableng kabetul teh saenakna ngokok wae ngomong nyeplos nek kasihun rek moal parere omong ujungna ya leuweut teh sableng dulu teh kasaha di mana we dulu teh pikiran Raja Bali teh hari berkolot di daun gerak belum lah jadi anak-anak kita indukna akhlak ayeuna tina akhlak jumud sok harapan dikasih hari
harapan dikasihani, harapan diperhatikan, tapi tina jumet atuh dah main dagang henteu cingara sok. Gawe macul henteu gitu ieu teh jadi hayang teh dipikanya batur teh. Tah eta teh efekna kana hasud. Sieun kaelekeun batur. Aya jelema batur ka manehna, mun kabayang teh batur karena ari teh ka manehna, rek teh kari-kari Ki Juned nganyangka karena di amak kabayang teh. Kari-kari karena dia teh ngajak lihat nyabana teh lain kabayang ka batur amak teh. Tah eta akhlak jumud. Akhlak cari muka. Tina jumud tadi kan. Tina kuuleun. Dan juga mau gerak mah dong, aing dikanya batur aing keur gawe mah gitu. Anu rakus, peperere namanya, ulah batur, kopet lagi sarua. Ngan beda aya kopet tina rakus, aya kopet tina borangan. Anu kopet tina rakus mah asal bisa melihat tekna bijil. Dipuji, oh bari dia. Lamun anu kopet tina borangan mah moal. Borangan sieun ojak isuk manehna mikirna. Aing rakus mah rasa kurang bae, Pak. Teu kapikir isukan mah mangke. Tetap bisa jago-jago biji gitu tah. Eta nafsani kontrol diri. Di urang di posisi mana nih ieu tah. Disengemakeun di Gojali mah dina iya tah. Itu akhlak jeung anak-anak mah teh sekemakeun. Deui anu kesebatannya. Kepan aya akhlak akal. Akal ge ifrad tafrid istiwa. Akal ketika tafrid bohong, idiot, ujungna gelok. Tell me minimal akal ngedrop. Tell me kadina idiot. Jadi kena balha paling puncaknya junun gelok. Akal jatuh. Akal ketika tinggi berlebihan. Tipu daya, culas, licik, terjebak, iblis tah. Iblis emang pintar teteh. Kelewat batas. Hayang teh ka batu teh merangkap jebak licik kita. Pintar. Lamun stabil di jenah teh hikmah, sapat pendapat, punya ide, punya terobosan, ngepas, ade gitu aja. Boga pendapat, boga solusi, ieu namina hikmah. Hikmah. Tak kita jelema teh berupa akalna mah hade pendapat terobosanana mah itu mun dikirkeun nan godogna borangan jadi cicing dina rapat oge boga pendapatnya tuh ani ngomong sieun ketempuhan mun dikirkeun nya mun dikirkeun cicing we tuntun nama kumaha pendapatna angin dengan mangawale da borangan boga ide cara ngamajukeun lemur boga ide teh harus akal mah tah nan godogna ngedrop aya godogna hade setap berani itu ieu asal rendah dia jadi ngarusak ngamajukeun lemur ceritana mah siap mentalna tapi solusinya salah pendapatna teh merenah kacau. Atau sahabatnya enggak jelema teh pompa lamun nu stabil akal stabil berpadu jeung godog stabil jeung sahabat akalna akal hikmah godogna godog sajaah sahwatna sahwat ifah bijil sifat kaopat namina adalah layan arisan, hampuraan, rangkulan, raban, perhatian, teu sieun kaelekeun, teu sieun kahenal Rasulullah. Lu sekawa. Oh, Rasulullah. Akal stabil, sadar rangkulan, hampuraan, teu sieun kaasikeun, teu sieun kaelekeun, teu sieun kalicikan, teu bae batu nu dicikna urang teu bae.
Tepungan terjatah adalah namina. Kada tisieun teh apa? Dihina dilicikan darah rezeki mati Allah. Terima kasih seutik mah ya. Kalicikan kira 2 penuh kacau. Ini akhlak adalah. Nah, dicek ya cek pengarangnya lebih baik memperhatikan jiwa. Akhlak mulia, akhlak terus ria, akhlak terus mana mudahana. Ini bagian akhlak mudahana teh penjilat teh ngaluskeun anu goreng. Batur goreng dalam alus sabab berharap kasihana gitu nya. Supaya dipikanya supaya naon di babaturan teh dialuskeun we da bisi punung eta mudahana. Henteu dihegere duit mah henteu teh dihegere duit tapi da bisi punung urang henteu boga batur akhirna salam lagi dialuskeun. Nah, mudahana penjilat teh gitu. Ayo orang nyebut penjilat-penjilatnya ke pejabat kayaknya. Orangnya penjilat. Mudahana namanya teh. Terus bubur riasannya rasa kepemimpinan. Rajaban jadi protokol-protokol acan tuh hadir. Lamun hadir teh kudu jadi sebagai wae coba. Nyuwun we juga, no, udah jadi ketua DKM, udah jadi pengurus, udah jadi imam, naon kamu sedikit sama, itu ini yang tajuk ke dapur, umpamanya itu, ulah sok ngalakuin tadi tajuk ke dapur, itu kalau ini sih sama ayah SMA kepada hujan, kubur yasa. Ayat kalana orang teh hadir teh memang jadi diupama ya mungkin pas hadirnya mah lain jadi pendengar setia tuh orang jadi matanya nggak tua rau terus acara ngarobrol marane nawe berarti ngobrol acara ayat kalana gitu entong penuh kok cicing yang Bandung kan loba ilmu kan ketika ketemukan 2 kali nasal cina gitu nu pertama kan dicuekeun cuek kan orang tua kan ka urang lagi orang tua ka manehna menakal mereka mun ada aya acara naon gitu lah aya colok beli opor aya kali itu kan enggak bego batu ji bener deui kita tempat familia cina gitu ngajakan bakso kan gitu. Model tukang pasaran. Saat itu tukang pasarannya, pasaran kamu yo, kami hari-hari kan? Hari-hari biasa. Paling tidak usah kamu kan? Kita pasaran di mana kau di bawah di mana? Woi, lu kemari hari-hari teh. Itu sobreta yang tukang pasaran, tukang radio. Di Karawang kalau mau pasaran si Corawak ini berat panguragan wah mana kali yo padahal kita panguragan kurang hari-hari kan orang sok jadi ngaleo sudah berapa dulu atuh pacaran kubur yasah terus wajah wibawa hayang loba jamaah hayang loba kan abdi teh sok direng naon emang dianu ku pas zaman dulu kok pada zaman ngaji na can ngaji di mana zaman dulu oh ieu hubul jah turun neangan jam wibawa dulu dah saya pernah ngadeukeutan orang hebat ngongkon Kabupati, Kabupaten ngongkon, hayang disebut di daerah mana jadi ketua, kubul jah. Tuh itu kubili kudoman, lokal pengisian, pakai naon jenuh, pakai emas,
Ayo untuk sorban mahar 1 juta. Enggak itu langsung. Ayat wajah himatuka ila jawab dalika. Artinya ayat wajah menghadap. Naon himatuka cita-cita mane ila jawab dalika menghilangkan anu ini ayat kieu gampang kasih bunga, gampang ngarasa disepelekeun. Hayang leungit eta teh. Kumaha leungitna beriado. Wal mujahadah jeung mujahadah kerja keras. Wa talabu tahawisi jeung nyukurina bersih minhu tiata si jalma wala yakunu jeung teu kabuktan fil ghalib dari ila alaya disaihin kamilin nasihin kecuali dina genggaman guru anu sempurna nu tukang ngansap. Misalnya penyakit dia teh di genggaman guru. Ku guru kan. Ku guru. Di omeana di bengkel nanti ku guru. Apa guru cara memikirkan anak? Kurang manual bisa baik, tapi kan aduh ke apa? Cara misalnya memikir sorangan, terus memikir sorangan atau memikir tetangga. Jadi kayaknya kan bawa ada kurang ahli ini. Kumaha lagi teh? Nyata ieu cenah tadi nikah cuma misalnya si kurang. Oh kitanya mohon di atas dilarasin kok abi cenah ditawaskan. Oh atas dilarasin, tapi ditawaskan. Guru wah ditinggali menggugur teh ieu bae aya hubul jah ya ieu waradunta eta nya maneh ayeuna ganggang sing hade ditodong-dongan kumaha maneh we nek pake jas make dasi nek pake gamis pake udeng pake sorban dan jari doang yuk panggilan perintah kayaknya ke kantor kecamatan kita mau perintah ke kantor kecamatan ngaliwatan sekolah di puskesmas gerak bagi pakai sorban pakai gamis pakai udang nggak ya tapi cerita sakuan pedak kita di sakuan ada gamis nolok penuhnya saya tahu hubul jahat eta hubul jahat pan guru mursyid mah teu meunang ditolak sahurung lamun ditolak gagal atuh da asal dibawa we pinang teh teu kuduna sapunya di kantong keresekan we beda jeung atuh teh 20 pesakan masa 10 bulan gitu pan butut teh nomor dibawa karena pasamuan ku guru nongol pada di narajaban eta teh kemubaran di kantongan we dibawa ada sarua dibawa mah cabul cara ilmu hajar nih juga cara bari mah ngan ulah jalan lembut jalan leuweut ngawarok cabul ngawarok mah kita kuasa muti kalau abrehom dengan cager kita kuasa muti kalau abrehom kita syaihin kamilin nasi di apa sulut-sulut materi tetapi meneropong diri sendiri kacaca dan kagorengan lebih halus khairun lebih halus minta sawupika tiniman meropong namane ilama kana perkara nu hujibat dihijab jemaah katimane minal guyubi tina pirang-pirang gaib min khofayal fadri tina samarna takdir wala qaitil ibari sareng halusna ibarat wal asraril uluhiyah sareng asraril uluhiyah wal ma'arifil laduniyah muka sapatanya kasapa wal karamatul kauniyah dan juga karamat kauniyah karamat ayat karamat kauniyah ayat karamat nafsaniyah karamat kauniyah osokogen disebut karamat afaki an-nafak di halayak umum
kamonesan kaahengan nutulunglah jelema bisa tapi katongton ku halayak umum namina karomat kauninya bisa dia mah pucuk cau bisa gampang duit tanpa usaha sakali mugering sageur jeger-jeger talaut tanpa jago itu karomat kauninya. Karomat nafsaniyah mah hati nu bengal tadi cek ukuran mah diubaran nama can buku cager 2 tahun tiba setengah poe cager karomat jelema umum ngalobah akhlak dalam waktu singkat itu mah bisa kok iya bisa kan itu karomat nafsani namina maka ning dina alia waktu jelema nu dibere ku Allah karomat nafsani eta asli karomat ti Allah robah akhlak tapi jelema diberi karomat na kauniyah apa kia ieu hariwang jebakan justru malah jadi jeblok cinta harga kan cinta penghargaan yang lebih hebat cinta penghargaan can cager kali-kali dibere bisa ngahurkeun motor percaya bisa ngahurkeun patromak percaya bisa majukan motor rantean pugu rasa hayang dihormat teh can cager bikin anyong gila hormatna gampang rezeki duit tanpa usaha boga mobil mewah bikin anyong gila hormatna nalaya teh lamun ka DPR ka bupati ka karek-karek ka kemarin mah itu cenah ahli dialog teh akhirnya banyak kita bikin anyong kita karomat kauniyah Wa'ana balikan karena saya kabeh tahadun nafsika bagian diri maneh walasan saya di maulaka pikun pangeran maneh namun saya perkara ma'ahu saat itu baru pala tak sudah maka ulah maksud maneh hak karena itu kulun asror, ma'arif, karomat hayang bisa ma'rifat ibadah teh yang bisa ma'rifat kepentingan saha ma'rifat kepentingan saha keduanya pikiran ke hari itu lah tinggal ini benar masalah ibadah itu kan harus pemikiran kita ma'rifat hayang karomat hayang asror benar tuh ibadah teh tahu sih diamali kawalatan segala ulah sibuk anjung ulah sibuk mengkalukan anjung pihak itu nah itu betul-betul sebagai saat itu pada pengawal orang macan wae walatakan ulah ngegut anjung ilamat kana pertemuan Allah malah kapikun aja di hati itu kabeh lawan memakan isya ulah anjung jadi pang nyaman jadi ketenangan Paina balika yukabihu fi ubudiyatika lantaran itu tujuan hayat karomah hayat khasiat hayat mangketnya ngarusak dina sifat hamba nani walita kembali itu kalu naraya ulama kunton bal istiqomah walata kunton bal karomah minta mane karena istiqomah kudu kabusan mane anu nyebut istiqomah ulah kabusan mane nyebut karomah diberi ijazah waqiah minta Allah dawam masa waqiah ulah minta Allah sayang sebagai khasiat waqiah minta hayang dawam hayang jadi karyawan Allah jadi itu mungkin ayat hikmah gitu jala rabbuna an yu'amila abdahu nakdan itu an yu'amila abdan ayu jauh nasi atas maha agung Gusti Allah ngagawekeun kontan mayar ngayu maksudna maha agung jauhkeun
terlalu agung bisa Allah pun nganyuk. Allah mau nganyuk. Al ibadah aina jaga di surga. Allah mau nganyuk. Kapa min jajalil atau an radiyalaka ahlan. Cukup kontan bayaran si Allah. Allah kamane hina rezekian dawam. Luar biasa. Jelema balangsa. Taruhlah jelema balangsa kali-kali paling jeung bupati. Cek bupati tah duit tos sakitu. Ayo sok kan maneh bae cek di mah urang di tukang beberes. Mangga teu boleh di pegawai di rumah hari mana hari beberes hari bukan beberes ini orang bilang baik di pegawai baik di beberes tapi kalau ayo Tuhan apa mah kacang duit yang mana jelas ya ayo baturan mah kita kudu maculna kudu adukna buat turang tembok mana kita aduk aja kira-kira panjang di mana panjang ikan baru bukan betul aku golin untuk duduk dan kemadahan yo lamun anu rumah diberi duit bari di atas ditinggalkeun teh kita kehidupan geus diberi duit bukan nama ini bikin batu mana lu tanggal terbuka bahwa di bupati hari batu dibawa bupati kayak mana nah masa wirid doa langsung karasa boga barang beuteuh tas itu maca diwirid ayo batu mah teu boga barang beuteuh sakit dawam eta berdekatan terus di Allah. Mana mah tong hayang kaurang sia cek Allah tah kota hukum ku aing jeung eta we maneh sarua urang ngabuka sama asbak teh urang teh keur ngadoa maca wakinga kali-kali asonan mobil motor sarua jeung asonan asbak teh kalau mikir gitu kan ngomong wae siapa cek Allah teh nya ngomong aja mata mobil teh maneh makhluk ke mana tong hayang aing kitu urang teh cinta ka Allah teu pami jeung Allah kieu we mana boga ka Bogor kawin sabatur doana maneh wah borong datang ke ka Bogor teh dijamu luar biasa jamuan teh sok mangga dituang cenah teu kabohong teh batur teh eta jamuan lalajar harupeun anu cenah batur teh dibere urang teh dibere nah eta pak kabogoh teh geus masuk-masuk ka kamar jeung pengantenna sok daek daang daek urang daangna henteu lamun tetep sehat mah tolong maka harus ibadah bolong asal aljana album batu majeng Allah pernah mana nama 4 minggu teh yang susuguna gitu tah tamsilada teh nyeri cenanya batu pernah di Allah urang acan geus apa di dunia pernah jeung Allah teh aya di Allah pernah jeung Allah aya di Allah kategori pernah berjamaah pengajian zikir Allah berjamaah tersebut kadang di perjalanan kamu zikir orang camlan dari kabogaan pengajian itu hoream berjujur mendengar putus saja awalnya penyeri hati jauh ke Allah atau lain mobil tadi itu orang bisa lumpang macai
si lain nek paruasa mah ini sebeur baheula. Berarti jangan putus di Allah kan? Bangga dengan bangga putus di Allah. Batu-batu waridan mainan ngadaut ya kan? Cek barat-barat mah ahli dia gagal. Ahli dia gagal. Kau ke bawah kuliah lo ketol dia ayeuna geus sentuh gagal kan cenah. Yeula takun tolibal karomah. Paingan nafsaka mutaharikun lantaran cenah diri maneh teh bergerak watadu jeung akaromata kana karomah. Wa maulaka ari gunungan maneh eta ya tubuka minta ka maneh bil istiqomah kana istiqomah. Wala antakuna jeung patina kabuktian maneh bihaqi maulaka kana hak pangeran anjeun aula leuwih utama bikapikeun anjeun. Min antakuna tini mah kabuktian anjeun bihadi nafsika kana bagian diri anjeun. Sumaqala al-haqqu laisa bimahjubin. Jadi kekurangannya negara satu karasa dengan hubungan pasti. Kalau karena juga nyaman, adem, semangat. Kalau karena nyaman bener malah semangat dulu. Kalau karena nyaman dulu, bangsa ku malah pokoknya kan maju itu. Maka orang butuh waktu dulu. Lalu siapa? Yang kalau lamun orang itu pakai waktu bisa boros di waktu pada subuh dia pada subuh dia ini nek tengah pekenang nek nyaman itu nyaman nek buku gitu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam rabbina tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin. Allahumma nun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalati bima bainana wa bain ala sunnah warzuqna syukrata wa qul alaika wa husna dhanbika wa man alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika mahbuban du'awati darain burahmatika ya arhamar rahimin wa ya rabbi la tuqallis qulubana min syirki wa haqqan tahallasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.